Fatihah anu salajengna kanggo guru-guru urang, kanggo ibu rama urang nu masih keneh araraya. Urang doakeun mugia sing paranjang yuswana, disehatkeun lahir batina, dibahagiakeun dunia atau akhiratna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Fatihah anu terakhir urang doakeun kanggo sadayana wae dulur-dulur jamaah sadayana anu caketna, anu tebihna, anu parantos ngadamal kasayan ka ieu masjid, ku elmuna, ku hartana, ku tanagana, sanes kanten dukungan rojongan, sehingga kagiatan-kagiatan keagamaan di masjid urang tiasa berjalan keayaan lancar. Nabugia sahawai nu berpartisipasi karena tiap-tiap ieu kagiatan. Urang doakeun mugia sing kenging balasan Allah kalayan sasampurna-sampurnana balasan. Amin ya rabbal alamin. Sing paparinan berkah rezekina, paparinan barokah yuswana, paparinan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, turunan anu saroleh solehah. Cara siga kieu ya streaming kieu teh meureunnan butuh kuota, butuh kamera, ditataan hiji-hiji mah seueur pisan jasa-jasa kasayan. Orang sami doakeun hajat-hajat sing dikabul ku Gusti Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Awas doa qabla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستغفرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تحرمنا واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق. إن يشاء يذهبكم وبات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها الهداية وشوق المحبين إليك ويقين المتقين عليك وخاف العارفين ورجاء بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والصالحين وافتح لنا صلوات الله السلام عليه. اللهم استر عيب معلم علي ولا تهد ببركة علم علي يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النظير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النظير بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah. Urang teraskeun hanca anu parantos kamari kurang kabahas masih keneh dina fasal sifat yang terpuji dan sifat yang tercela. Pamita lepat kamari teh terakhir dugi kana pembahasan ikhlas. Larasnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dhaini amin ya rabbal alamin. Kamariten rangkeun tentang ikhlas. Jadi salah satu daripada sifat-sifat anu terpuji anu bangsa pagawean hate anu nomor kagenep adalah ikhlas. Naon cenah ari ikhlas teh? Saur di dieu mah takrif definisi ikhlas teh wa huwa tasfiyatul qalbi minar riya. Naon cenah ikhlas teh nyaeta tasfiyatul qalbi ngabersihkeun hate minar riya tina riya. Ya muson ngadamel takrif definisi tentang ikhlas teh seueurnya para ulama teh. Jeung ari ngadamel definisi ngadamel takrif teu sembarangan ulama ngadamel takrif atau nepi definisi teh. Aya rukun ngadamel takrif. Jami'un mani'un munaqisun pan gitu di antara rukun ngadamel definisi. Kudu mencakup menyeluruh gitu di antaranya. Jadi nu kahiji definisi ikhlas teh adalah tasfiyatul qalbi minariya, bersihna ati dina keur ngamalkeun hiji amalan sae minariya tina sifat riya. Eta adalah takrif definisi ikhlas anu pertama. Lajeng deui qala al-Fudail bin Iyad ngadawuh saha Fudail bin Iyad. Ikhlasnya adalah tarkul amal li ajlin nas riyaun. Gitu cenah. Tarkul amal ari ninggalkeun amal kahadean li ajlin nasi gara-gara arah-arahan manusia riyaun. Lain alus, tapi nu kitu teh disebut riya.
ninggalkeun amal kahadean gara-gara arah-arah manusia eta teh adalah riya. Wal amalu li ajlihim jeung ari nyieun amal kahadean li ajlihim gara-gara arah-arahan bangsa manusia. Naon nu kitu syirkun. Nu kitu teh disebutna adalah musyrik. Jadi ninggalkeun amal gara-gara manusia gote riya teh. Jeung migawe amal kahadean gara-gara manusia gote syirik teh. Jadi sagala rupa nu disarandekeun ka manusia mah jadi teu alus teh dina amal kahadean teh. Wal ikhlasu jeung ari ikhlas mah aywafikallahu minhuma nyaeta naon ngahampura Gusti Allah minhuma tina dua perkara eta. Itu adalah ikhlas numutkeun Fudail bin Iyad. Hakahu Ramli ngahikayatkeun saha Imam Ramli. Nah sakitu ta'rif definisi ikhlas. Oh seueur deui ulama ngadamel ta'rif definisi ikhlas. Di antarana kumaha aya deui ulama nu ngamaknaan ikhlas teh nyaeta nu disebut ikhlas teh nyaeta jalma anu nutupan amal kahadean saperti nutupanna eta jalma kana amal kagorengan. Eta ikhlas. Jadi jalma nu ikhlas mah di mana nyieun kahadean teh ditutup-tutup saperti nutupan kana amal kagorengan. Kitu cenah sebahagian saur para ulama. Kan biasana jelema umum nama ka umum-umuman karata-rataan jelema mungkin meureunnan di jerona termasuk orang. Lamun keur nyieun amal kahadean hayang nyararaho sararea. Teu sirikna diumbar dina medsos. Untung teu diumumkeun dina toa masjid oge. Hamba Allah Deni Aryandi. Hamba Allah. Ting diaku ting teu sebagai hamba Allahnya. Orang terkadang nyebut hamba Allah ge teh kepedean keur urang mah. Ting diaku ting teu sebagai hamba Allah. Nah begitu giliran nyieun amal kagorengan nu goreng patutna mah hayang batur tong aya nu nyahoeun. Disumput-sumput. Gitu. Ari nu ikhlas mah kumaha nyieun amal kahadeanan teh ditutup-tutup ulah aya nu apaleun. Sakumaha nutupanna bangsa urang tina kagorengan urang. Rapih ditutupan. Yusuur kisah-kisah jalmi anu saroleh anu nutupan kahadean terkadang kapenakna teh nalika aranjeunana tos ngantunkeun. Ari keur jumenengna mah teu katinggal biasa we. Begitu ngantunkeun dararongkap di sababaraha daerah. Aya kasus seperti kitu tah. Kasus hade ieu mah nya. Sepuhna teh ngantunkeun budak-budakna ge teu apaleun kumaha lengkah nu janten sepuhna di luar. Ternyata begitu ngantunkeun panginten berita ngantunkeunna eta jalmi teh tersebar ka sararea sehingga dongkap. Aya nu ti Garut, aya nu ti Cianjur, ti sababaraha daerah anu nyebatkeun bahwa eta jenazah almarhum teh di daerah abdi teh mangabangunkeun masjid. Sababaraha masjid dibangun. Padahal anakna mah teu apaleun, keluargana teu apaleun. Terang-terang sot teh geus ngantunkeun. Masyaallah. Ada ngabangun masjid mah cukup 100.000 atuh. Sok lamun urang mangabangunkeun masjid entong di sabaraha tempat di satempat.
pan hawana teu atuh mun teu ngomongkeun ka batur teh gitu. Ya, kamu ku zaman medsos ayeuna pan sagala rupa amal teh terkadang hayang we di publish gitunya. Di-update tuh dina Facebook, dina status WhatsApp, naonna gitu. Sedekah bari dipotokeun. Keur tawab bari selfie, Masya Allah. Lamun maksudna dakwah mah nya halus. Kan untung keur salat teu berajeng di selfie. Guys, rakaat kedua guys. Urang mah tong kabawakeun nu palebah kitu teh. Tah ieu sebahagian deui menurut takrif definisi tentang ikhlas saur para ulama. Oh, tipaeun urang geus setidakna ngabahas bab ikhlas dina Kifayatul Azkiya. Kumaha menurut para ulama. Nah, papai tentang makna ikhlas ternyata sing horeng banyak ulama anu maparinan definisi untuk mencoba menjelaskan ke urang nu awam tentang makna ikhlas nu sabenerna. Naon margi ieu teh saking luas saking jero kandungan jeung makna ikhlas. Sehingga seueur para ulama ngadamel definisi. Da persis siga urang cek age kana kecap ikhlas teh apal di ngaran teu apal di rupa. Nyaho ngaran teu nyaho rupa. Ditanya naon ari ikhlas? Rata-rata jawaban teh kitu, ridho. Ari naon ari ridho? Ikhlas. Hayo bolak-balik. Jadi tanggeus-anggeus. Disebutkeun naon ridho ikhlas, disebutkeun ikhlas ridho bolak-balik. Itu anggapan jelema. Aya oge nu nganggap bahwa ikhlas teh adalah gratis. Insyaallah abdi mah ikhlas gratis. Apakah ikhlas teh gratis gitu? Ternyata sing orang henteu deui. Belum tentu anu gratis teh adalah ikhlas. Umpama orang nyieun kahadean ka batur begitu rek dibayar, antu abdi mah ikhlas. Belum tentu ciri ikhlas. Boating ketika orang ngagratiskeun teh dina hate teh teu nya aing mah teu ngarepkeun pamerean ti batur, heuh nu kitu teh can ikhlas teh. Oke, sapalina keterangan ngadugikeun tentang kumaha kisah sahabat Nabi nu jenenganna Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyid Al-Khudri mapah barang sarang para sahabat-sahabat nu sanesna radhiyallahu anhum. Nah, di tengah-tengah padang pasir ternyata aya jalmi anu gogorowokan minta tulung. Gorowok tulung. Para sahabat menuju mapah ngaraneg heula, kela. Aya seorang nu minta tulung. Di tangan sumber sorana ternyata begitu ditinggali teh aya hiji jalma anu dipacok orai. Oraina teh orai padang pasir teh anu beracun berbisa. Jadi deket kana api maot teh geus dipacok kitu mah. Dipanakan ku para sahabat minta tulung pangubaran ke